sabaraha jelema tapi nah jumlah anjing saeutik ari anakna loba diwaler ku Syekh Ibrahim bin Adham kira-kira eta teh jang contoh hirup nu barokah teh jiga domba. Jadi anjing jeung domba teh ciri mana anu diberkahkeun ku Allah jeung mana anu nu diberkahkeun ku Allah tah domba, anu teh diberkahkeun ku Allah tah anjing. Kakara we pinter bakal nanya, nah atuh cenah Allah teh make jeung pilih kasih ari domba diberkahkeun ku Allah, ari anjing henteu. Diwaler ku Syekh Ibrahim bin Adham anu waleranana kudu diamalkeun ku calon panganten. Cek Syekh Ibrahim bin Adham di annal agnam karena sanyanyana domba gonam cek tanumu awal lail kusabab eta domba teh sok sare dina awal waktu penting wa tasha qabla al-fajr jeung sok nyaring eta si domba mah dina samemeh waktu subuh mata sok beberelean domba mah nya domba nah jauh lu masak nya cenah abdi ucap katipu ada punya teh make kerudung kayas kayak gadis pete teh nini sing hayang mah nini mah atunya make kerudung hideung urang mencrang kitu mah punya teh kayak kerudung paling teh di gadis baru dileretan tadi pete geus peot mana teh ngeureun atuh disebut aja kerewedan itu diwalar ku Syekh Ibrahim eta domba ku sabab diberkahkeun ku Allah teh sababna li annal agnam karena sanyana domba eta tanumu awalal lail wa tashha qoblal fajr sabab domba mah sok sare dina mimiti peuting jeung sok nyaring dina samemeh waktu subuh sehingga kumaha patudriku waqtar rahmah fatangzilu alaihal barakah jadi ku sabab sarena dina awal peuting tuluy nyaringna dina samemeh waktu subuh maka anjeunna manggih kana waktu rahmat lamun geus panggihkeun waktu rahmat maka anjeunna bakal dibere kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Apal kecil hayam kongkorongok apal kumaha cobi sonten mirip dengan buah hayam cenah ari hayam kongkorongok sok samemeh subuh atau sanggeus subuh aya wartos cek pungguru aya ieu mah aya wartos cek pungguru da abdi mah jelema bodoh kitu nya eta dina kitab Ihya Ulumuddin saur Imam Ghazali lamun hayang kongkorongok teh sabenerna mah eta teh ngomong ya ghafiluna wa dzukurullah jadi kongkorongok Allah eta teh hayang teh ngomong ya ghafiluna wa dzukurullah hayang moal kongkorongok iwalti eta hayang ningali malaikat rahmat turun ya bareng ya antara naon anu dialog Syekh Ibrahim bin Adham jeung kafir zindik jeung keterangan Imam Ghazali dina kitab Ihya nyambung. Jadi jelema atau si domba tadi bakal menang barokah teh ku sabab nyaring panggih kana waktu rahmat maka ku Allah dibere barokah. Jadi barokah mah lain sebab tapi akibat. Akibat sebab nate sare na awal peuting hudang nak samemeh waktu subuh tuluy panggih jeung waktu rahmat akibatna ku Allah dibere kabarokah jadi ulah budak-budak barokah da maka panggih tapi nu diteangan mah sebabna ku urang engke barokah mah otomatis bakal dibere bahasa gampangna we atunya ceuk orang dieu mah kira-kira lamun hayang hirup barokah ulah sok bergadang kali deui lamun hayang hirup pinuh ku kabarokahan ulah sok bergadang benten teu ari begadang jeung nyaring peuting benten teu ari begadang jeung nyaring peuting naon bentena euceuk ari bergadang mah berarti teu ngalaman sare heula nya teu ngalaman sare heula euceuk biasana anu begadang mah lucu di euceuk teu sare manehna sapu peuting adenge adang sare jadi sekali ada teh sare nu begadang laras gitu henteu sok taroskan sok begadang euceuk nyararing we barudak ngarobrol di imah jeung baturna calakatak seurik moal we kadenge ada lain salat cikehet pas sare tapi nu nyaring peuting mah justru erek kadagoan waktu ada maka lamun panganten hayang menang barokah
Kang Abdi wayahna ulah sok begadang gancang sare dina awal peuting supaya nyaring dina samemeh waktu subuh kan tenan urang bareng jeung hayam kongkorongok begitu hayam kongkorongok gancang urang bunceulik panon ulai mah hayam geus kongkorongok adan geus nepi ka hayam salat hantem we bujur ka luhur kitu begitu la ilaha illallah depan deui aya nu sok kitu henteu geus nyaring aja geus diuk geus kieu hayya 'alas shalah geus diuk kieu la ilaha illallah aya di dieu kitu segala aya ari anjing mah sabalikna tara sare dina awal peuting matak peuting anjing mah babau laras kitu baik aya juri ke cok ah juri komo make hagsiat mah hagsiat lain aya juri nandakeun bawa anjing teh kudu batur eueuh batur begadang nyari begitu waktu subuh anjing mah depak sare domba mah beberele anjing kolontrak di kandang mah ece subhanallah tah barokah kitu lamun urang hayang barokah diajar tina domba yuk urang diajar sare di awal peuting pada akhirna urang bisa ugah dina samemeh subuh bareng jeung hayam kongkorongok insyaallah panganten anu bisa ngamalkeun kana eta insyaallah bakal barokah di mana-mana imah eusi imahna kitu kahirupanana insyaallah bakal barokah salakina kitu pamajikan kitu budak begadang cilaka rumah tangga ece kadek ulah da urang mah cenah teu begadang ari budak begadang diantap cilaka moal cilaka lamun ece cicing dina saparahu tuluy aya saurang anu ngagolongan parahu saha nu bakal diteuleum sarerea hartos kitu lamun urang cicing dina jero parahu tuluy saurang anu ngagolongan urang mah henteu bageur salaki bageur budak bageur urang bageur ngan budak teh ngagebroskeun parahu saha nu diteuleumna budak hungkul atau kabeh nu mawi jadi kolot teh ulah sok antepan ka budak teh carek kecek budak begadang teh kira-kira kitu sabab naon urang rumah tangga bakal dicabut kaberkahan ku Allah lamun rumah tangga geus dicabut kaberkahanana cilaka da rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah teh maksudna mah rumah tangga anu diberkahkeun ku Gusti kieu geura ece kaharti meh gampang nama eta berkah lamun entreuk kana rumah tangga jadi sakinah mawaddah warahmah eta berkah lamun entreuk kana ilmu maka ilmuna jadi manfaat jadi lamun berkah entreuk kana parena bakal kapetik hasilna ka ala buahna lamun berkah ece entreuk kana awakna bakal jag waringkas bakal sehat gitu berkah kira-kira hartos itu jadi lain berkah teh berkah lain berkah teh dikonversi jadi nilai-nilai kehidupan anu aya dina diri urang sehingga urang bisa beraktivitas beramal ibadah ka Gusti Allah ya habibal qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah ayo terang artina aja hayu urang ngopi bareng hayu urang cikenaon atuh Pak hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal buru tinyuhkeun buru anterkeun sok bareng buru tinyuhkeun buru di situ kadangun ku panitia aja buru kurang dititah hinup cek herang bayar dia tuh aja salurna beuteung teh akuarium barang berkah solawat ima berkah
beperihun geus ditinggalkeun ku tukang takon sudah kopi-kopi wae menyamperkeun manawi ya manawi ih atuh geus nyasar ke Cipendak teh geunah kok sok baranglah shalawat aja bil barakah shalawat sugan diijabah Gusti mudah-mudahan aya sah ijabah aya wartosna cenah lamun 40 jelema ngadoa sok diijabah Gusti ya habibal qalbi ya khairal baraya ya lijitabil rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah sarangnya aja artinya cintarik aja hayurang hade aja bapak-bapak mau kahayang nyanyi atau kepada hayurang sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina cintari guru tinyukeun guru tinyukeun guru manawi guru tinyukeun guru jika nama tacan kakupingeun guru ti bapak anu kadenge oge diantor konser aing geus nepi ka nyerikeun karongkil bayar tuh ece tuh Ciherang doakeun abdi sing salamet ece bade Ciherang doakeun ece nya mudah-mudahan abdi sing salamet sing dugi kana tujuan sing sehat badan bade Ciherang mudah-mudahan ieu lamun pun biang apaleun mah aduh ngambek abdi Ciherang kieu hasil masantren 12 Allah ayo Ciherang Gusti doakeun abdi sing salamet teh mumpun ditinggalikeun ku sararea bismillahirrahmanirrahim doakeun teh mudah-mudahan abdi teh kasarumahan da bener teu ngeunah aku Ciherang teh ece ngeunah Bapak ka mana bade nginyo kopi karena diantos naon atuh jeung lagu madadak alhamdulillah tadi teh euceun hate hangtong barang penta era jadi tamu teh nya kuduna naon adoib teh kalma ieu jadi lain kapal api Ustad nah cenah make jeung hayang kapal api ari kapal api mah paling spesial kopi nah bisa diminum aja panas mama doy kopi nah bisa diminum aja aya kopi di dinya teh menang hese sing demi Allah mun teu nyanyi mah teu dibere urang niup di ditu teu dibere-bere kopi aku gelas hiji kan bae tuh geus laki mah da heureuyna hese ka mana we penting mah jadi duit aja mah terus aya kopi di dinya nu abi teh nyanyi sok aja nyanyi heula geus nyanyi nu bieu we insyaallah aja insyaallah meni raos pokoknya mencek kurang mata tadi we nya cobi naon bedana nyubuhan ayeuna jeung tadi dan salah mubalik dinyanyi teh geus saja mun di setengah jam tadinya abi bade Ciherang heula euy doakeun sing saralamat ka sadaya mangpun ditinggalikeun hadeuk bade ngeureuyeuh mohon ai kopi kapal api terawas kopina bisa dijual kapal kopina bisa diminum kapalna bisa ditumpahkan raos apina buat berbuka naon teh api namanya alhamdulillah teraskeun aja sholawatna
intajid ya Toha ya Rasulullah jita bidinillah kemana-mana penyata nyaho diantuk jita bidinillah jikulal baraya ya Rasulullah ya Habiballah. Apa sejenya? Yang terang artis nanti. Ayo, raras iman hanya kamu. Urang lamun tos ngopi, bareng-bareng. Urang lamun tos dicocol make gering apa? Padahal tadi watasan. Cabi. Urang lamun tos dicocol make roti nati kang ageni. Cina agni teh aing hanya kang ngondang dia teh. Manteu teh cek mumpung aya keneh kopina. Bilih kabul kasupan rumah tuh kau tutupan kelas. Ece doakeun abdi sing salon bade ngomong kopi hideung. Padahal kopi susu ge beuki. Anteu menta kopi susu teh da bisi loba kahayang menta kopi hideung ngan sugan we dibere kopi susu. DPT menta kopi hideung diberena ge kopi hideung teh. Doakeun sing salamet abdi. Bilih aya karuhun anu lebet. Dari abdi mah sakumaha pamentapan cek abdi euceun bios diartikeun bios. Coba lamun teh diartikeun kan moal menta kopi. Ah, ibu ini sok nih si ibu mah. Sok siap. Raskeun entok. Entos sajam saparapat di cek. Lanjut. Hah, lanjut. Jo, budak itu. Oh, lanjut pun kan lebih patang. Kadang muka abdi mah lanjut. Panginten efek kopi hideung. Da upami kopi susu mah moal cerdas. Teu hayang diemprakan, anu lamun diondang deui hayang. Hiji, jadi rumah tangga ulah sok muda-muda nu aneh-aneh, ulah sok hayang nu aneh-aneh, ulah sok neangan perkara nu mahiwal dina rumah tangga. Tapi hiji kejar ku urang doa Kangjeng Nabi nyaeta kabarokahan. Cek bieu di bejaan resep termudah untuk mendapatkan keberkahan, tidurlah di awal malam, bangunlah sebelum subuh agar kita bertemu dengan waktu rahmat. Kalau bertemu dengan waktu rahmat, saat malaikat rahmat turun, insya Allah rumah tangga orang bakal diberkahkan. Alhamdulillah. Dua, salah sawios tina nu kudu dikejar tina rumah tangga, tina sabak dan kabarokahan. Punten dasanes ka euceul mamatahan ada euceul mah puguh saluhureun abdi, puguh euceul mah geus langkung berpengalaman. Ieu mah kakang abdi we anu bade nyorang kana sagara rumah tangga. Ngan beureun euceul mah ngilu ngadengekeunnya. Mudah-mudahan aya sasir sabinyeun lamun poho teh mah aya nu ngingetan. Lain amin da teh doa urang mah atuh. Amin si eta mah. Kang Agni nomor kadua nu kudu dikejar tina rumah tangga teh nyaeta budak. Anu tadi dijelaskeun ku Neng Nais. Naon cenah Pak? Budak. Pan urang baheula geujeung cek keur di zaman Pak Harto. Gejleng begitu pemerintah mengeluarkan program KB cek ajengan haram KB kantos ngadangun teu aya ajengan anu ngaheat nyebutkeun haram KB kantos cek KB henteu di KB neraka tes kedap sekali-sekalinya tong nyokot kesimpulan di tengah-tengah can ai can beres bisi tiga murid abdi pidato can beres terus dicarekan atau bener pada pidato nanti salah lagang eta cek murid abdi nu keur dilatih pidato kan abdi mah guru ekskul dakwah oge cek murid
abdi eta pidato kieu. Ai masyarakat mau kesimpulan di tengahnya itu salah. Dia pidato teh, bapak-bapak, ibu-ibu, malum tadi ajar lagam. Hidup ini harus memperjuangkan yang halal dan haram. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya anjing, babi, bari ditunjuk. Aku di Paledokan, aku sadar ya. Orang siap pidato teh, punya anjing kakolot. Tuh, di tengah-tengah teh gitu. Padahal maksudnya berodak abdi mah, bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, babi, itu haram dimakan. Itu. Kan pedah can anggus di Baledog. Sama lu kan anjing-anjing kakolot. Bu, ibu, anu kudu diundang dina rumah tangga teh, budak. Anu tadi dijelaskan ku Neng Nais anu masih budak kene. Ayo ibu gaduh budak jiga Neng Nais. Abdi mah alim sing demi Allah piraku budak Sarawak jiga Nais kabeh kitu. Demi Allah, mau budak jiga si Nais kabeh. Nais, iya Nais, balik ka mana Nais? Abdi di Nais. Di mana? Di Nais. Balik ka warung Nais heula sakedah. Geus lami teh ngeureuyaan Neng Nais. Dasa perjuangan jeung abdi Neng Nais teh di Kobong di Darul Falah, alhamdulillah. Jeung rakana sareng Haji Yusuf saperjuangan. Abdi kawurukan ku manten tina berbagi bidang. Teraskeun? Hoyong gaduh murang kali jika Neng Nais kemampuanana. Nah gitu lain rupana muridnya. Hoyong jika hoyong gaduh murang kali soleh jika Neng Nais kasolehanana. Malah mandar hoyong tiasa langkung mun bisa mah gitunya. Tapi da sakitu geus luar biasa tuh. Masya Allah, ibu bapak sadayana. Nu kudu dikejar teh budak. Naon maksudna nu kudu dikejar budak? Mata lamun anyar rumah tangga ulah sok gancang di kafe. Naon sababna da nikah teh dipiorang ku Kangjeng Nabi supaya boga keturunan. Cek Kangjeng Nabi tanah kahutana sal. Geura nikah anjeun jeung pek geura boga keturunan. Bahkan di keterangan sejen mah tanah kahut taksur rupa ini ubah bikum rumah. Anjeun geura nikah bageur cek Kangjeng Nabi sing loba budak teh taksur sok bisa mah sing loba budak teh. Naon sababna? Wa inni ubahi bikumul umam. Sabab kaula engke di yaumil akhir, di yaumil jajar, di yaumil kiamah, di alam mahsyar. Kaula jeung Nabi nu sejen bakal paroba-roba umat. Sabaraha jumlah Nabi cek wartos ti ajengan 124.000 Nabi. Sabaraha jumlah Rasul cek wartos ti ajengan 313 Rasul. Anu wajib dipikanya hok urang sabariji cek ayat 20 di antara 313 Rasul termasuk Nabi urang sadayana engke di yaumil mahsyar bakal berlomba-lomba paloba-loba umat. Kira-kira mun urang mananya punten Kang Adam sabaraha hiji umat abdi 15 hiji da abdi mah Nabi pangheulana. Cubi anjeun punten Akang Sulaiman sabaraha abdi cenah gaduh umat teh 60.000. Kita berenang kitu. Anjeun cobi Ishak sabaraha teras dipapai dugi ka cek Kangjeng Nabi Muhammad bakal bangga nyebutkeun jumlah umatna. Mata cek ajengan numbutkeun nyandak dalil tidinya punten salah sawios ajengan teu sadayana nya. Salah sawios ajengan aya anu ngaharamkeun kana kabeh sabab memang ngalobakeun budak dina rumah tangga teh dipiwarang ku Kangjeng Nabi. Wayahna Kang Agni beres anjeun akad pernikahan ulah sok gancang di kabe sok heula tunaikeun amanat Kangjeng Nabi gancang anjeun boga turunan kartos teh. Bahkan dina keterangan eta meskipun cek Kangjeng Nabi sok geura loba budak meskipun budak anjeun maot leutik keneh aya di dieu anu sepuhna gaduh murang kali alit keneh ngadukeun orok aya bagja aja. Mas jelas guru urang ngajelaskeun budak anu maot leutik keneh bakal jadi jaminan kolotna asup ka surga komo lamun nepi ka 2. Aya di dieu nu ngantunkeun anak gaduh hiji aya name hiji. Aya. Paehan hiji di beje. Ripuh di kitu tinggalnya. Ngan syarat boga budak teh omat ulah sok poho ngakekahan. Kade di zaman kiwari ari HP 2 juta, 3 juta kabeli motor kacicilan, ari budak teh diakekahan. Hartina
budak bakal bisa nyapaatan, budak bakal bisa nyalamatkan kolot, budak bakal bisa ngajait kolot, budak bakal ngadoakan ka kolot, nepi syafaatna, nepi pitulungna, nepi doana, lamun budak di akekah. Sanajan boga budak soleh, pinter, jago ngaji, ari teu di akekahan ku kolot mah lain milik kolotna tapi milik Gusti Allah. Aya wartosna budak anu lahir ke alam dunia teh eta teh murtahinun bi aqiqatihi, tergade ku ana akekah. Boga budak tilu soleh pinter kabeh, ngadoakeun kabeh teu nepi doana ka urang teh. Naon sababna kahalangan ku akekah nu can dipayakeun. Atuh jang ustad da mate teu mampu mareketkeun kecet, mareketkeun payahna akekah. Najan ku hiji domba ge lalaki akekah. Sabab eta anu bakal ngajadikeun budak urang milik urang. Kecet boga motor digadekeun isukan rek ka pasar bisa naik motor eta moal. Da sabab digade ningang urang boga pangabutuh motor moal bisa dimanfaatkeun sabab motorna digadekeun. Aja boga serang digadekeun usum panen bakal boga pare moal. Sabab digadekeun. Tapi lamun geus ditebusan mah eta barang gadeana insyaallah kecil bakal boga panenna. Engke di yaumil kiamah usum batur panen tina budak. Doa budak, syafaat budak, urang bakal ngegel curug padahal budak getol salat. Urang bakal ngegel curug padahal budak getol ngadoakeun. Urang bakal nangkep tuur ceurik balilihan padahal budak minang sedekah atas nama urang. Naon sababna? Sabab kahadean ti budak